Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalebet. Punten banyak. Abi Kumaha, teh Cul? kamu pamaksadan ieu teh Pak. Pamaksadan. Mohon Maksud kumaha? abi teh nya bade hoyong dianter Pak ku Bapak manawinya. Abi teh pan ayeuna mah bade lain mah payu abi teh ayeuna teh Pak. Ayo, alhamdulillah atuh. Hoyong dianter geuning. Yang dianter. Mohon da abi teh ari sorangan mah isin geuning Pak. Itu Jebat tiasa nyarios ari jeung Bapak tiasa nyarios. Jadi hoyong pangnarosankeun ku Pak Kadus. Mohon aing pangnarosankeun abi teh. Hari istrina saha manawi? Istri nama Pak, pokoknya nama cantik, aduhai we Pak. Bodina pokoknya nama mantap we Pak lah. Tapi itu mah. Duh, urang jadi penasaran. Saha atuh awewe nu daekeun ka maneh? Surprise eta mah. Bisa hayang ningali mayu. Pak Abi diantar, bisi Bapak hayang terang. Oh, hayu atuh hayu. Yuk. Lah mana gimana? Tuh, Mana? paling dia Pak tuh. Oh, itu. Mohon. Oh, hayu. Beb. Beb. Nah, iya Pak, Beb Abi teh. Oh iya. Cantik, seksi, pokoknya nama body aduhai, mantap. Pokoknya Bapak kayak kabita we mah henteu. Cik nempok. Beb, Pak Lurah mau kenalan. Asudim. Eta mah nini gacul. Ini ge ieu mah pelem, Pak. Sana tuh Bapak. Edan. Sudah kehayangkan ini. Raosan we ku anjeun. Punya Pak Kadus ngaraosan nilem. Ieu keukeuh, Cul. Kan nilem. Keukeuh, Pak. Geus atuh ayeuna ikiraha kawina. Pak, yang ayana aya ngasaan nilem. Minta duit, Mak. Duit lah ya duit. Minta duit jang udud ya. Gawe kos batur ulah ya ulin. Atuh Tuh dah, batur Mak. masa pantaran mana teh geus 3 rawe sepalu buru. Udah urang mah hayang duit, Mak. Can purun gawe, Mak. Ih, di mana atuh ti emak teh tekon boga duit. Bukan atuh aya jual keun atuh naon Aya bae. jung jual tangka sampo tuh. Di mana? Tuh. Oh, belah di tuh. Heeh, jung jual kabeh. Nah, atuh Mak lah, ada urang hayang duit teh, Mak lah. Ari atuh Urang jual jual lain tuh. lah. Mama duit di mana? Aing muga mah teh berwit teuing lah. Tangga jual sampuna hungkul ku aing jual aja jeung taneuhna lah. Lumayan aing keur depo juga menang jackpot atuh ka Zeus. Duh, aing rek ngajual sampo ka saha atunya euy. Dengan piduiteun ieu. Kayak aya Pak Kadus tuh liwat. Ah, sugan ku Pak Kadus rek dibeli euy sampo. Nah, lumayan kan meuli udud. Pak, dia Pak. Macul. Beri sampo, Pak. Sampo. Nya. Ih, kabeneran ya urang boga orderan ieu Aya, teh. sok, Pak. Yang kakaler. Sabaraha ieu kira-kira? Kabeh ieu teh nu dijualna? Kabeh Pak, kabeh jeung taneuhna lah. Wah, lega euy. Ieu teh sabaraha batanya euy. Kayak da ukuran nama aya jadi na aplikasi. Aya. Aya ka rekrut PTSL. Berarti 20 bata ya macul. Nya. Ngan ayeuna mah kieu meureunna nuturkeun harga pasaran di dieu nya. Nya Pak nya. 500 kali geus sa bata bae. Nya wios Pak asal ayeuna we atosna sertifikatna di booming ke cenah ke Bapak. Ari ieu geus bebejacan ka mah heula. Atos Pak, cek mah jual we cenah taneuhna lah. Lah aing teu percaya. Ih bener Pak. Bener ya lamun geus bener mah ya di duitan ya ku urang tah ditransferkeun. Nya ayeuna duitna Pak ke sertifikat cenah ke bumi ke Bapak. Atuh tah ku urang ditransferkeun nya. Nah, jeung nomor rekeningan ieu. Heeh. Tah ditransferkeun nya. Nya. Tah Siap terus Pak. nya Siap. deal nya. Nuhun Pak, Urang nuhun ayeuna nya. dicokot sertifikatnya. Mohon. Heeh. Sok. Euy geus aya transparan teh euy. Alah, jadi ieu mah depo euy. Sugan we atuh jadi kali lipat tina ka Zeus teh. Alhamdulillah boga taneuh euy jaba batian di ieu mah tina sampeuna lumayan ayeuna bagian dicopot sertifikatna da nih aman nih. Assalamualaikum Salam. Mak Ah, Damang alhamdulillah ning sinang tenan Pak Kadus. iya Pak Aya Nuhun. naon mara ruas. Teu kenging ruas-ruas ieu aya kaperyogian ieu teh nya ieu teh abdi ka dieu teh bade nyandak sertifikat taneuh. Sertifikat. Oh, Nah, kumaha pangnyandak sertifikat? pan tadi abdi tos meser taneuh nu mak. Di mana? Ku sakasang maserna.
Kang Acul tadi entos artos nage sadayana. Bener Pak, nah kebon di Ical. Ih, Pak Acul. leres mak tadi abdi saur teh saur Acul teh cenah piwarang emak cenah ngical tanggal sampe berikut tanahna da ari abdi mah pohon da percanten ning di peser we digaleuh da uhun nuju prayogi sampe sareng taneuhna ge. Dasar budak puri sampo. Tapi warang bisa ngical tangkalna, sang tanahna. Dasar budak edam, budak sengklek.